Assalamualaikum, selamat wayaki kasadayana. Aduh, iya abi kareke mulang wayaki wari. Tah di dia abah keur mirun seuneu da teu aya cai kanggo eueut. Carita nama, iya abi bade emam. Nya kapaksa we poek-poek aprak-aprakan ka kebon. Neangan lalap naon we anu aya anu katinggal urang ala. Di dieu aya pucuk salamnya tuh meni ngarora entos we ku abi teh dipetik. Sakalian jeung baturna nyaeta pucuk gedang. Teuing ti mana mimitina pucuk salam jeung pucuk gedang teh mun dihijikeun sok enak ngeunah pokona mah dicuel sambel. Tah di dieu aya anggur Sunda meni balalototnya entos we ku abi teh diala. Teu aneh ari emam abi mah kudu we aya lalaban ameh enak. Cing urang neangan tomat sugan we aya nu asak tah ning aya nyempil hiji wekeun bae lah lumayan. Urang jang nyambel tah di dieu ge aya sosin susah sesa panen entos we urang pilihan urang ala. Lumayan we jang tambah-tambah lalaban. Pokona mah sakieu we lah nya